urang deui sareng pustaka dongeng Waoton Wijaya. Anu ayeuna nyatana bade dipedar deui hiji carios jurig dugul bagian kadua palawargi. Ulah hilap di like sareng di subscribe-na supaya ieu channel teh langkung berkembang. Anu mika resep, anu mika deudeuh kana dongeng ieu Sunda, mangga kaparayun sadayana. Atuh hitut peuteui teh asa beuki nyambuang ka ambeuna ku Samin. Ari Jumat kacirina bangun anu hoream tur ngaharudungkeun sarungna bari ngagoledag sare bangun anu capek palawargi. Kusabab ti beurang mula si Jumat milu ngagali kuburan jeung Ustad Sodik katut warga anu lainna pantes mun si Jumat harita sarena meuni ngagebrah tur tibrah. Atuh Samin ngoneang cengkat nu maksudna arek neang pampung garing atanapi rokrak yang nyieun durukan. Anu maksud arek siduru kusabab kaayaan peuting nu karasana asa nyelecep tiis kacida. Sawatara waktu eta durukan teh seuneuna hurung tur ngabebelah. Atuh Samin sideang bari ngasur-ngasur suluh nu keur hurung. Ngahaneutan badan sakujurna nu karasa beuki haneut. Ari ti kajauhan palawargi rentang-rentang aya nu datang. Sidik pisan aya 3 jalma nu keur nyampeurkeun ka pos ronda. Kaciri pisan ku Samin. Atuh Samin teh asa bungah kusabab eta 3 jalma teh taya lian. Ti Pak RT Okim katut 2 jajaka nu keur rumaja. Eta jajaka nu rumaja teh katelahna ngaranna teh si Konoy jeung si Mismun. Eta barudak ngorat teh keur memeujeuhna beulak kesenteng. Kaciri dina pangawakanana nu keur mimiti reungkeuk rumaja putra palawargi. Atuh pok harita Pak RT Okim tumanya ka Sarmin bangun nu ripuh da boga panyakit mangok atawa bengek. RT Okim teh cek RT harita Samin ari nu lainna kamarana
Cek RT Okim tumanya bangun nu pegat-pegat. Terus sigan ngap bari nyepengan solendang kandel nu dikulawitkeun kana beuheungna. Acan ge ngajawab samin kana pertanyaan Pak Okim. Jolpok wae si Konoy megat carita. Tur milu nyarita. Cek si Konoy. Ke Pak RT atos we Pak RT mah calik wae bari reuhkeun heula kacapena. Sok padahal Pak RT mah calik we di bumi bari ngeukepan borete. Cek si Miss Un harita ngareret ka si Konoy bari jeung seuri. Sigana eta dua rumaja teh raresep heureuy parawargi kanciri dina logat nyaritana. Atuh pok si Konoy nyambung carita Pak RT Okim. Terus tumanya ka Mang Samin. Kamarana? Ari barudak Mang Samin. Nah mani sarepi ning. Cek Konoy nanya ka Mang Samin. Atuh Mang Samin ngajawab bari nuduhkeun ka si Jumat nu keur nyegrek sare. Duaan we jeung si Jumat tuh keur hees. Bari matana ngareret ka juru tihang pos ronda. Atuh kabehanana ningali ka juru nu dituduhkeun ku Mang Samin. Tapi kabehanana cing barakatak sareuri yang serikeun ka Samin. Atuh ka Miss Un nyuruh ngomong ka Mang Samin. Kamana ning Mang? Eueuh. Data tadi ge eueuh sasaha. Matak nanyakeun ge nah Mamang teh idoy atau nepi edoy. Cek zaman kiwari mah. Cek Miss Un nanyana bangun anu kagugu ku kaayaan Samin. Nurungah ringgeuh bangun nu teu percaya pada wargi. Sokomo katingali Samin sababaraha kali gegisik matana. Atuh Mang Samin teh gigisik matana bari sababaraha kali tapi nya si Jumat memang taya di tempatna. Aduh, nah kamana eta si Jumatnya? Bangunan ureuwas ka tempona. Atuh pok wae Pak RT milu nyarita. Ya kamana atuh Min? Cek Pak RT bari cingogo. Deukeuten durukan kabehanana gugek cari ngogo. Bari ngadeangkeun leungeunna nu karsati is balawargi. Keun urang tunda di handeuleum sieum tempat nyokot ninggalkeun carita. Kiwari urang nyaritakeun kaayaan di hiji desa nu teu pati jauh tempatna di wewengkon desa Legok Hangseun.
angin peuting ngahiliwir matak mawa nikmatna alam ngimpi waktu harita hiji imah nu katinggalina panggung kacirina ngan cahaya cempornya angan palataran aya dua jalma nyatana salaki jeung pamajikan nu masih acan salare eta salaki pamajikan teh acan lila jadi panganten dakat tinggalina bangun anu padah sono bogoh eta dua insan teh katelahna ngarana salaki pamajikan teh Nyi Lasmini jeung salakina Ujang Wira. Kadenge pisan keur gunem catur palawargi pok wae harita Jang Wira nyarita ka Nyai Las da katelahna Las eta pamajikan Wira teh. Nyai urang kiwari geus ngahiji ngalaki rabi asa bunga akang mah bisa nyanding jeung salira kitu ceuk Wira bari neuteub antep ka Nyi Las. Nyi Las imut ngagelenyu bangun anu manja sabari jeung nyarita mohon akang teka raosnya atas 2 minggu urang ngahiji ngalaki rabi akang kitu tembana Nyi Las bangun anu nangtang ka Jang Wira. Atuh Wira harita kahudang deui rasa deudeuhna tuk bari jeung nyarita harita ka Nyi Las. Nya asa kamari urang patepang teh Nyi yap kapalih dieu atuh calikna geulis ceuk Wira bari jeung muka bajuna nu karasa hareudang palawargi hareudang yeuh hareudang sensor angin di luar memang ngahiliwir tapi bagi maranehna peuting nu tiris teh karasa hareudang luka kunaon palawargi waoton ge teh apal atuh teu kakocap Wira jeung Las silih nyacapkeun rasa kadeudeuh di antara tiisna peuting di luar angin teh asa tambah tiris tur bulan nu nyaangan mah moncorong di langit nu teu aya aling-aling dina kaayaan kitu palawargi katingali di beulah wetan aya 4 jalma nu sing salingker dina balik tatangkalan nyatana eta jalma opatan teh kapoekan ti jalan lempang narurusuhan nyamperkeun ka imah panggung Wira bari nu saurang deui mah bebeungetanana teh ruksak siga tapak cacat badog nu tiluan mah biasa wae tapi eta bebeungetan teh baru diamplotan bar senget
siga jalma jahat palawargi jeung mundilnya pandai mah siga lain jalma hade eta jalma teh gok harita nu opatan teh ngadegetan ka imah nawira bari rada rencepan kusabab nyelas motah tur siga nuker gering panas tiris atuh nu opatan teh ngarerepeh maneh bari cingket ayep nyaringker kana kamar tukang cek eta jalma nu rada kolot awakna badag beungeutna aya tapak bedog teh ngacungkeun curugna kana bibirna jarempe atuh nu tiluan teh jarempe bari jeung ngadedempes ketayep eta jalma tiluan ngetayep bari jeung ngadedengekeun eta nu keur kok brut keburu kok brut para warga ya puara ya cag wae nya ieu pidangan dongeng anu judulna teh jurik dugul bagian kedua urang ecagkeun heula palawargi sadayana wahara kabungong bae kabujang kok brut atos heula ulah bade naraskeun deui hiji padamelan ke kapayuna nya urang sambung deui salambak tos wae ti waodon kanggo sadayana wa salam cag palawargi ya